Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sumangga urang sami-sami ngadoa puji sareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Muga-muga rahmat urang sareng mugia urang salamina kumpul babarengan. Mugia urang sanggakeun sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng mugia urang sami-sami maparinan sholawat ka para sahabat. Urang bakal ngajenan guru basa Sunda serta baris nepikeun biantara anu judulna Pangaruh Budaya Kulon. Kabudayaan kulon ayeuna pisan mangaruhan kana gaya hidup masyarakat Indonesia, upamana dina pakaian, interaksi sosial, komo pola pikir. Aya duanana aspek positif jeung negatif nu urang kudu ngarti. Dina sisi positif, urang tiasa nyonto etos kerja, disiplin, sareng kamajuan pangaweruh sareng teknologi ti kulon. Najan kitu urang teu bisa malire sisi negatif kayaning promiskuiti, individualisme, serta gaya hidup hedonistik nu kontradik ajeun luhung bangsa urang. Ku kituna urang kudu bisa nyaring budaya kulon. Candak nu alus pikeun nu goreng. Ku cara kieu budaya urang tetep dilestarikan tapi tetep relevan. Kacindekanana kabudayaan barat memang boga pangaruh anu signifikan. Tugas urang pikeun ngarespon sacara bijaksana supados henteu lengut jati diri salaku bangsa anu beradab. Hapeuten urami kuring nyarios nanaon anu teu pantes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.